Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ke-14. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sateasana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda, insyaallah Abah sareng ngajomantara bakal terus marengan nyarengan para mitra satya di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga para mitra sadayana ulah nyongkolong teuing kana waktos padaran dongeng urang kawitan. Ku kituna mangga kasadayana wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena. Para mitra sadayana urang tunda cerita keluarga Abah Kusman. Ayeuna urang guar cerita nu lawas ka Tunda nyatana di Bukit Hideung. Harita ayah naga elor ngaha aja kayakeun babala gempagan sadayana jawara tatar diondang. Di antarana Gandaraji ti tatar kaler, Ki Heulang Ruyuk tatar kulon, Ki Codet tatar kidul. Ari tatar wetan mah khusus di kawasaiku naga elor sorangan. Sakabehna karumpul masing-masing marawa anak buah. Atuh di jero ruangan teh pinuh ku jawara. Harita naga elor diuk di batu nu rada luhur. Biasa dina lahunanana ngaringkuk piaraanana nyaeta ucing hideung bulu tilu nu dingaranan si Rayud Kasad. Ari para jawara anak buah ayah hempak di palataran nu rada handap hareupeun ki naga elor. Bubukaning cinarita ki naga elor pokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembal sarerea saur manuk. Aduh nuhun mararaneh geus narembalan salam ayah. Tandana mararaneh geus hebat ilmu pangaweruhna. Ayeuna ayah rek tumanya khususna ka para ketua tilu tatar di mimitian ti tatar kaler. Banyerit coba maneh pindah diuklah kahareup, sok pindah kahareup. Tah kitu sok pindah. Oge tatar kidul, tatar kulon sok mararaju sok hareup. Tah kitu. Dah dihareup. Nah kitu. Kan anak buah mah ditararukan. Iya barudak sakabehna ya perlu dikanyahokeun ku mararaneh. Sok sanajan urang teh di mata batur teh ditempo sebagai jawara. Anu kadang-kadang menta bari jeung maksa. Jeung teu saotik menta tara bebeja. Beh dituna mah maksa mirusak ka sesama. Urang oge nyahoban yen lakuning lampah kitu teh teu hade. Nu mantak di dieu ayah rek merepepeling. Kamaraneh kabeh selaku murid sakaligus anak. Nengekeun ku sarerea, nengekeun yo. Menang urang mika hayang ka barang batur, tapi kudu sing sopan. Contohna kieu,
aya jalma boga munding 5 tuluy urang hayang penta ulah dicopet penta weh urang teh kieu mentana punten kitu Kang atawa punten Mang tak kitu kuring nyohonkeun munding atuh tong loba-loba opat weh keur kuring tah engke kumaha reaksi anu bogana mun dibarekeun karak bawa ku urang teh gitu. Tapi lamun teu dibarekeun nya oge bawa ku urang teh kitu bawa weh da biasana mah tara mere sih tara dibarekeun karoret jelema teh nu mantak candak we lah eta munding teh mun nu bogana ngajak ribut taya yo kade tong dilayanan cek aya ge tong dilayanan tinggalkeun weh ku urangna tinggalkeun tapi bari candak eta mundingna mun nu bogana ngagebuk atawa nunggul kakara ku urang teh cegah atawa lawan itu da urang mah bela diri kasebutna eta mah tak itu kaharti tuh aku sarerea jait kaharti tuh cik ayah naga elor pepelingan ke anak buahna sarerea teu aya anu ngajawab malah silih reret jeung pada baturna nampok itu naga elor manehna nyentak ke anak buahna kalas tingkar urang kitu ngarti tuh jawab atuh mun aduh mun kolot keur ngomong teh atuh jawab ngarti henteu ari geus dibentak kitu mah sarerea ngajawab ngartos ya tah gitu atuh sugemah teh aya pan ari dijawab kitu mah wacara licik wae cek kinaga elor bari menerkeun silana atuh teka ngeuhan ucingna murag mani ngegepuk atuh ayah elor mani paciweuh waduh busut ting aing mah aduh cintaku murag panyerit tulungan pulung boru tong cicing atuh sia mah cicing wae atuh panyerit tulungan eta cinta aing murag waduh aing cek kinaga elor paciweuh bari tutunjuk ka Ki Gana Rajit ari Ki Gana Rajit muniang bari kapaksa manehna nulungan ucing nu murag kerewak tuluy diberekeun ka ayah iya ya cinta ayah yo montong dicekek gitu atuh sia teh ganjarit mending ngelele batul sia mah goblok supata yo wae supata sia ente dicekek ya yang ampun ya tong nyupata abdi ga tong nyupata ka abdi ya cek Ki Gana Rajit bari ngusapan ucingna tuluy diberekeun ari ucing ditampanan tuluy diciuman bari diajak ngomong aduh ayun acan agak aduh kalunya toeng atuh hampura ayahnya cek naga elor bari nunda deui ucingna dina lahunanana sarerea narempokeun bari kabeh ampir sarua gerentas hatena dasar elor ucing bodug oge mun diciuman mun amprok ucing eta di leuweung diliak aingnya bisa-bisa ku aing dicekek malah mah ampir sarua gerentas kabehanana ari gantawang teh kinaga elor ngomelan ka sarerea jajal ku sia podaran ucing aing mun bisa sia pasti dikuruan deui ku aing sia waga bos yang ngomong teh aing disupata sia wae cik ayah nagelor jiga nu nyaho kana gerentas batur atuh sarerea mani parias atuh
mani parias asa teu boga getih. Tuluy sarerea minta maaf ka ayahna. Duh, ampura ya. Hampura ya. Hampura ya. Hampura ya. Moal leuwih deui lah, ampun ya, ampun. Ampun ya. Abdi ga ampun ya. Meh bareng sarerea ngomong kitu. Wah, blog syariah. Nah, sing ngomong sing anyar di podaran. Si macam-macam. Gas, wae dihampura sia kabeh. Gas. Tapi ulah kitu-kitu deui ya. Ayo terus sama gitu-gitu wae. Hatena garoreng pisan sia mah. Cek kinaga elor bari ngusapan ucing. Ayeuna kepentingan anu kadua, yo dengekon deui wae anu kadua yo ku sararea dengekon. Dengekon. Ayah menang sangwit tinu benang dipercaya. Sanes sangwit meureunnan ya wangsit. Naon sia ngomong, lobaan aing akan uyah manyeun sia. Ari sakira-kira kaharti mah geus tong diomong. Sul adab eta sia. Cek aing eta sangwit. Naon cek sia tadi? Nanya. Wangsit ya. Hasyak ngabejaan ka aing. Nu penting hati aing kadinya. Wah, dasar sia mah sul adab. Aduh, sumpah ayo. Ulah ya, ulah. Sok teraskeun ya, teraskeun. Macam-macam ya ka ayah. Balikan deui ayah ya. Ayah menang samit tinu benang dipercaya. Den ditatar kaler bakal ayah jawara cenah mah gitu. Bakal ayah jawara pilih tanding. Anu bakal ngungkulan jawara nugus ayah termasuk orang. Kali usareanto. Ke kuping ya, ke kuping. Ke kuping ya. Oh, nya kudu kadang da aing da. Baru coli meureunnan siapa. Bahkan batak jadi hariwang kana sangwit eta sangwit ngabejaan yen benang beureum urang oge bakal musnah cenah kitu ku eta jawara. Artina urang ayeuna kaancam ku kehadiran eta jawara. Tegasna urang ayeuna kudu siap-siap keur ngahareupan eta jawara. Tak gitu. Kartu itu. Kartos ya. Kartos ya, kartos. Kartos ku abdi ke kartos ya. Cek sarerea ngajawab. Syukur ari kaharti mah atuh. Cek kinaga elor bari menerkeun silana deui ngan nu ayeuna mah ucingna dipangku heula geus beres tuluy dilahun deui. Jadi orang kedah kumaha tuh ya? Tong waka ngomong siaga nyerit. Saha nu nitah maneh ngomong Saha? Supata wanya. Cicing sia waka nanya. Cek kinaga elor bari mangku deui ucingna tuluy diajak ngomong. Ayo ajat hayang maaf. Aduh, kalunya toh aing atuh aing nyari hayang mama ganjeret. Ai siak nah aku entekeun ngajawab atuh sia teh ganjeret. Mari teu nimbalan sia. Ngomong atuh sia teh apa gagu gitu
Nyedok wae. Cik Kinaga elor bari molotot ka Ki Ganda Rajit. Ari Ki Ganda Rajit cengkat tina tungkulna bari ngomong. Kuring ya, aya naon ya? Cik Ganda Rajit. Panyokotkeun emam keur ayun acan. Bawa ka dieu, buru. Ki Ganda Rajit manehna teu leleda. Jung nangtung tuluy mangkat ka dapur nyokot parab si ayun acan. Rijeng teu gegerendeng ngan hatena doang anu pentegeg. Telila geus balik deui sor eta parab diasorkeun ka Kinaga. Ieu ya, katuangan ayun acan. Cek Ganda Rajit tuluy manehna diuk deui. Ari ayah elor merekeun parab ka ucingna. Celabak we eta ucing teh nyatu. Sakilat kejo jeung lauk nu sakitu lobana teh beak dihakan. Sararea narempokeun we geus beak mah eta ucing teh kulihat bari jeung heuai deui. Tuluy nyulusup ka lahunan ayah elor. Tapi teu kungsi lila nyulusupna teh eta ucing teh jol cengkat we tuluy luak liuk eta ucing teh. Kiganeangan tempat geus kitu gajeleng eta ucing teh luncat muru ka tempat urut pamirunan. Tuluy gog eta ucing teh cingogo bari ngaheujeun. Nempok itu sararea tarungkul pareureum bari huntuna ti kekereket. Nempok tingkah pola ucing keur mah goreng ucing teh katambah tingkah lakuna teh pika ijideun gitu. Sararea ti kekereket huntuna. Ari Kinaga elor nyarita ngaluskeun ucingna. Waduh, bubuhan ayun acan mah cinta anu ka warah ku ayah. Tingkahna teh pikalucueun batur. Aduh, ting ayun. Bener tuh barudak. Cik ayah elor nanya ke kabehan. Atuh kabehanana teh kudu ngajawab bari jeung kapaksa oge. Beter ya, beter. Lucu lah sakitu mah, lucu. Lucu ya sakitu mah ya. Lucu ya sakitu mah. Tuh sararea oge muji ngabenerkeun ngaluskeun ka maneh. Maneh mah ayun. Sok ayeuna mah balik deui ka pokok urusan urang. Keun bari jeung pikaresepkeun oge si ayun acan mah tong ditarempokeun ah. Tong ditarempokeun ae bisi isineun kitu ah. Ayeuna sok dengekeun deui ayah nu bakal mere solusi kana nyegah terjadina sangwit. Jadi kieu nu kahiji sing saha anu ngadirikeun padepokan dekon ku sia galit sia bagagaro wae cenah teh. Oh ente ya, iya atul ya. Atur sia mah. Oh. Aing dari batuk semua. Bosnya gagaro. Dongengkeun ku sia yo. Cara nyegahna terjadina eta sangwit teh bukti jadi nu kahiji kieu. Sing saha anu ngadirikeun padepokan rek gede rek leutik bubarkeun. Terutama kanu nyakel tatar kaler yo. Maneh kan jerit. Coba ayah palai terang kumaha carana maneh ngabubarkeun mun aya padepokan sok petakeun ka ayah. Cik Naga elor nitah kumaha carana ngabubarkeun padepokan menurut Ganda Rajit. Ari Ganda Rajit ngahulang sakedeung teu lila pok ngomong. Cara ngabubarkeun nana ya? Aduh, aing mah sugan teh sia teh ngadekeun wae atuh jerit. Cara ngabubarkeunana lain cara mandianana lain. Ngabubarkeun. Sia mah moal ya. Sama itu wae. Oh, nya ya. Menurut abdi kieu ya ngabubarkeunana yo. Misalkeunana aya padepokan
di hareupeun teh gitu ya. Ari kuring jeung biasa jeung anak buah si kadal jeung si kebo keur leumpang we. Geus kitu teh nempo aya jalma gitu. Loba keur lalatihan silat. Ceuk kuring teh kieu. Dal, bo. Ieu aya padepokan katempo loba jalma keur dialajar silat tuh. Tuh tempo ku sia dal, bo. Katempo teh. Katempo abdi. Ku abdi oge katempo. Aduh, kumaha tuh ya teh? Terus kumaha kak? Jelema geus kieu. Urang sampeurkeun. Yuk, hayu atuh. Tah, kuring nyampeurkeun ya. Nyampeurkeun ya. Tah, sageus nepi. Kuring tulak cangkeng. Assalamualaikum, cek kuring teh. Meureun teh balang kitu teh. Waalaikumsalam, meureun kitu. Cek urang dinya teh meureun nembalan. Punten, ari ieu nuju naon ieu teh? Kitu kuring teh meureunna. Nuju hap. Aduh, wah, salah tuh ari kos kitu mah. Ari si lain rek ngabubarkeun apa rek narima besan. Waduh, ieu teh kumaha si lain teh jawara euy. Maknya jawara kudu uluk salam. Di mana kamusna? Di mana atuh? Dasar si lain mah bodoh, tolol. Tolol pisan. Ganti si lain ngaranna tong si Gana Rajit ah. Wah diganti si ngaranna ge si Sukanta. Bina toing atuh si lain teh Sukanta. Coba balikan di, tapi nu tegas ah. Cik Ki Naga Elor bari tutunjuk ka Ki Gana Rajit. Ari Ki Gana Rajit narik napas. Teu lila pok nyarita ngabela diri. Apan saur ayah tadi merepepeling kudu kitu ya. Iraha aing merepepeling kudu kitu ah. Anu mana aing merepepeling kitu. Eta basa anu munding teh anu opat. Aduh, Sukanta. Ulah nguruskeun munding batur. Ayah nanya kasih lain cara nyegah padepokan anyar. Kalah nguruskeun munding. Aduh. Keun bae munding mah aya nu bogana. Tong diuruskeun ku urang atuh sia teh Sukanta. Cik ayah Naga Elor bari gogodeg. Ngadenge kitu sararea teu unggul, lain sieun tapi kagugu meureunan. Tapi sateka pola ditahan sakuat tenaga. Ari Ki Gana Rajit kalieuk kakabehanana nu ditempo tarungkul kabehanana. Gana Rajit manehna nyarita dina jero hatena. Goblok, moal salah nyingserikeun aing kabeh ge. Goblok ku awas ku aing. Cik kehentes hate Ki Gana Rajit. Ari ayah Naga Elor nyarita deui. Ari anu ngaranna jawara mah kudu sing tegas lepas. Mun ngalarang teh ulah jiga si Sukanta tadi. Aduh aing mah gagal atuh lamun jawara kos kitu mah atuh ah. Sok saha anu bisa keur nyontokeun ka si Sukanta. Sok saha yo hareup aju. Cik ayah Naga Elor bari luak lieu. Kabeh oge tarungkul. Nempok itu ayah naga mutuskeun. Nah, coba si lain kukuriuk. Kita taruh kulon coba. Ayo si lain. Sok tembongkeun. Ku si lain. Kumaha carana nyegah anu tegas. Ngadenge kitu Ki Heulang Ruyuk maningah lap ngaranna disebut teh. Ngaranna disebut kun ayah naga teh. Hatena dak didug, awakna ngleper, otakna poek, akhirna jiga aya anu mawa pikiranana. Jol haok we manehna metakeun sakumaha anu dititahku Ki Naga Elor tadi. Keur ngabubarkeun mun aya padepokan anyar.
waktosna parmitra sadayana cag atuh urang tunda pedaran dongeng Sunda urang ieu. Insyaallah urang patepang deui dina waktos sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyukeun hapunten tina sagala kakirangan Abah oge tina kelepatan Abah. Ku kituna mangga kasadayana paramita wilujeng kantun atuh mangga permios.